Pantas sudah 50 juta dipakai Pak. Oh benar, orang lain bohong, orang minggu benar, etama sudah harus berapa ya? Abe benar. Tapi kita ngomong yang berangkat. Mungkin sebenarnya maka orang karena dia kan mau atas gede, orang macam mau atas gede. Yang biasa harus kita kasih cinta. Ada nama anak sama ibu kabe. Apa satu makan ayam ngotas samudra ada tuh, tahu jumlah aku buka botol minuman gini nah. Sayang masih kecil ya, cuma hari ngomong arek megap sama Bali. Mis, namanya saya asak mah. Ayo hidup tuh nak. Tuh tuh mi kecil wae. Hidup tuh coba pencet. Karetan. Sayang. Hari tua 12. Tulisannya di bola Hah? Bukan lagi. Bukan, ini contoh. senyum-senyum ke mana? Panen peri.
ngaruntoy mah ngaruntoy salima-lima hayu batur sauyonan urang Karawang deui olah boga hati goreng buah kawung roruntoyan wajat deui ngaruntoy mah ngaruntoy di patamanana ayo batur sauyunana orang bari urang Karawang gonjakan buah kawung roron tuyana carolok mah carolok bahana cangkaleng ari hayu batur ari sauyunan urang Karawang deui ulah boga hati goreng nyadi terima nyadi di pajak-pajak deui masih cari ngecing masih eling barang penting kembang bareng nu bareng harejo jamu medena kembang bareng nu bareng harejo jamu medena kitu meureun kieu meureun lalajo jeung pendena kitu meureun abdi kieu meureun lalajo mah pahajat abdi jeung bebendena kembang culat kembang tanjung kembang saga jeung dongdoman kembang culat kembang tanjung kembang saga jeung dongdoman reksa bulan reksa tahun abdi tetep hajat bade ngantosan reksa bulan reksa tahun abdi tetep urang Karawang bade ngantosan warirang mah dicampur cai karubara urang Karawang deui peperepetan warirang dicampur cai karubar peperepetan nambege abdi tepang sakali wong Karawang deui tipelat seseredetan nambege tepang sakali tipelat seseredetan ngurilingan sisi cai no herang cai talaga ngurilingan sisi cai no herang cai talaga kada eling kada diri di dunia seorang gogoda di dunia urang umbara sadayana seorang gogoda lumayan mah sabang salayangan lebat kama pahajat wajat sampai mah hanteu lumayan mah sabang salayangan lebat kama cabe mah hanteu lumayan tapi lumayan lebat kama wong Karawang sae mah hanteu lumayan
masing jadi panggeing alang mangandung panggoga landong rasa nosong kau.
ada wah. Ya udah biarin udah. Kalau man. Dekat dia. Pilu. Dekat dia. Lihat bisa bidilah kan. Lagi 1, 2, 3. Supaya merasakan itu. Emang kelihatan. Aja. Jangan coba enggak? Miring lah dia. Oh, mari. Lagi. Teh, gayanya teh. Ayo. 1, 2. Wah, masih yuk, bebas. Kayak jelek. Oke. 1, 2. Lagi. Udah, 1, 2. Tahan. Oke.
Ucap 1 2. Ini 1 2. Masih tahan lagi. Masih, sekali lagi bebas ya teh. Ya. 1 2. Semuanya geser sini dikit. Yuk, keren, angkat. Oke, siap, lihat sini. Tahan, 1 2. Lagi bebas teh. 1 2. Yuk, lihat sini. Lagi. Bebas. Ucap 1 2. Oke, sekali lagi. 1 2. Siap. 1 2. Kita masih. Oke, 1 2. Lagi bebas yuk. Oke, 1 2 3. Terus. Ini
Itu cari itu cantik pengantinnya, lihat. Yang mana?
and sit down. Karena berhubung waktu udah siap ya, dan buat penonton juga udah siap, pengantin juga udah siap. Tak lupa dari saya grup untuk membuka segala apa yang mau dilontarkan oleh Pak Kepala Desa juga, dan dari Bapak Pimpinan juga, Bapak Ede, Ibu Hias juga ada, Bapak Agus Entertainment ada. Pembukaan ini untuk pertamanya adalah dari Bapak Kepala Desa. Sudah ada belum? Ada? Oh nggak ada. Oh ada. Oh kami persilahkan untuk naik ke panggung untuk Bapak Kepala Desa atau untuk memberikan sambutan. Iya, tepuk tangan buat Bapak Lurah. Iya, terima kasih Bapak Lurah. Nuhun dapat kelacang para wali. Mau ibu Nining pantos siap diantosan. Ibu Nining. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sateacana simkuring muka tutungkusan anak mangrupi salera budaya Sunda langkung tipayun nada jembara sihapun tengah pilih janggal basana ngarangetkeun kana amanah para saderek sadaya rena simkuring sanes ahlina nyawer ngan ieu mah titipan etang-etang pakaulan ku ibu hajat sarang bapak hajat oke tehilap di besan istri sarang pameget oke panganten sumangga urang laksanakeun sawer panganten tos ilaharananya urang bubuka ku kidung sumangga urang laksanakeun. Nyok truk galuret ti karuhun motor aca para wali nyambuang kabalayang tertinggal tini aki ngawari istri Neng Rohaini di anu bageun seni Sunda sawer asli seni Sunda pikana siluk gambaran siluk kadiri capuran yawana deui Nangga kana muli katampi kasadaya nu dipangayo gero ulangana daga jajanana seni Sunda pikana suluk gambaran siluk kadiri Ibu Rohaini deui bebejengan sing repe rapi nu salembur kacai jadi salawi Ibu Oni deui ya
Saarga Pagoe pakuat pakait ulainka Malilahana besan dari pamaget aparat kamadoi anu mana Bebejengan nilayani dinu bager kamaha suci Ya hiji ngajadi dulur sadaya makhlukna Gusti Ibu Besana Rani Dai hubungan sabilolongan Kacai jadi salawi kadaranya jadi saloga panganten istri nangalini di anu bager anjuk nangan ya jadi izin ya hiji ngajadi dulur sadaya makhlukna Gusti apa nama bapak bedoi hubungan sabilolongan gagah katilang ati ka ibu sareng karamak nengarohani adai bebejengan singlet merah pingin nada aku ngacukup lumuran nada jembah palak sami cakur diawang deui hubungan sabilolongan were simut kuringan nyawer anu pengantinan pengajak ibu ajak besengan nyangga mau gidi tapi aminnya robbal alamin moga Gusti natan yungan artos nadi awura awur awura peas nadi awura 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 artos nadi di awura awura saperiwan deui awura awur nengorohene di anu bager di awura awura masih aya kene sudah baca awura awur konengna sakti awura awur awur sadayana di awura awur naon cenah ayeuna ieu deui baca Oh haturan ke Abah Hasan tersebut cenah mangga kapayun Mbak Abah Hasan mana Abah Hasan mohon kanggo acara sarajana Bade nyata dalam bakakan atau nanti sekarang dia pengen ngapotun kayak kayu atau nanti kedua mempelainya kira mudah-mudahan ajeuna rumah tanggana dia pina awal rumah yang pakai kebahagiaan kebahagiaan ini daukun pina pelayanan diangkat sebagai darah-darah ini dalam panjang dengan segala cita-citana panjang kehidupannya mudah-mudahan ini pasihan milik anu ageng anu halal diberi Allah amin ya Allah dayana pada dilaksanakan tadi gaya berterima lain menjangi lain cerita sebab kebiasaan begitulah mudah-mudahan yang dilaksanakan dengan Nabi asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah orang begitu juga mampu menjaga bahasa orang di pasihan sehat dengan dia dan mudah-mudahan kita melaksanakan dina pelaksanaan anak cepat kita nih cara kelewat
Angin ini atau tisu ada naon gitu. Ini namanya. Simpangkan semuanya. Kalau mari. Bismillahirrahmanirrahim. Lamun can 1 2 sama kayaknya. Bismillahirrahmanirrahim. Satu, dua, tiga. Ayeuna ngalaksanakeun ya keputusan tadi kajut. Mudah-mudahan berarti ceritaan ya pakungan ya. Nah, saya dan ibuna kabur tawar garut cariosan bila mana nikah kedua mempelai berada di cingkinan eta emas gitu nya. Lanjut na hiji berenangna nu ditikakeun na hiji. Mohon. Ituna alik larek nagi di jalan kacahina dewata ulah nanyakeun di jalan usahana kembang cerita yang berdibayar nyata utang janina dibayar bukti kembang budak ligar ceritaan ibu Oni sakeluarga nabuyar dan mudah-mudahan ya mana Bu Ocihna eta Bu Ocih di mana lumayan enggak sabar ya kamu sebolanya Neng ya mau cia coba umur mana umur Cari manis itu kan kopi kari mah. Pingali itu pingali itu. Aneh serang ya. Alhamdulillah tangan tinggal ngelaksanakan dia merenang ngapukeun teh kandung tentunya mudah-mudahan jeung barokah berkah mudah-mudahan sama caca lingkungnya dari buat uangnya tahunan jumat apa ya tadi wes kaburangnya ini kalau kedua nih, ini hiji. Cok. Tahan. Halo. Sabab dah sahar, masalah sok kabeulan. Kalau kita sawadah dikenyot kuduan. Sok isin-isinnya, sok sebelah Bang Neng. Tahan bentar, tahan. Terus ya lainnya punya saya berenang beruntung dari kandut gitu mudah-mudahan terakhirnya sing dikabul kalau kenal jauh di nasi kabidangna mudah-mudahan dina sekarang anjeunna dibersihkeun dari punya bona cikalna saha? Itunya awas jangan itu. Di kebawahin itu. Ya. Ya mantu nanya. Bismillahirrahmanirrahim. 1, 2, 3.
sing barokah berkah dina segala bidang ngalaksanakeun rumah tangga. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Semoga saupamina atau Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Rabbi sholli sadri wa yassir li amri wal 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min ayatihi min an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Wa kana sallallahu alaihi wasallam anikahu sunnati pamarogiba palaisamini al-ayah al-hadis. Alhamdulillah, urang manjatkeun puji sirang syukur ka hadrat Allah Subhanahu wa taala anu Maha Ghafur. Kalawan mangpirang-pirang anu masihan nikmat ka urang sadayana, terutami nikmat iman, Islam serta panjang umur, sehingga urang senantiasa bisa berkumpul patepung lawung paamprok jauh patepang wajah di bumina Bapa Rastam Ibu Onih sekeluarga dalam rangka walimatul arus. Salawat sareng salam mugia urang tumpah ruakeun ka junjungan urang sadayana ka Kanjeng Nabi Muhammad, Nabi besar wa habibana wa nabiyana Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, sahabatnya, sampai kepada kita selaku umatnya anu saat cereng tumut ka anjeunna sampai ke yaumil kiamah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Alhamdulillah, pribados atas nami keluarga dari Bapak Syabul Hajat, Bapak Rastam beserta Ibu Oli, nyuhunkeun pidoa ka bapak-bapak sadayana sareng ibu-ibu, mugia ieu putra pribados anu perantos ngalangsungkeun akad nikah, nyuhunkeun pidoa sing janten atanapi dalam menempuh hidup baruna sing janten keluarga anu sakinah mawadah tur warohmah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Oge sing dipasihan katurunan anu soleh tur solehah, berbakti kedua orang tuanya, berguna bagi nusa bangsa tut agama. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Pribados atas nami Syabul Hajat, Bapak Rastam beserta Ibu oleh sekeluargi, badainya haturkeun nuhun terutami ka para pangejek anu parantos ngabantos dikawit pribados gaduh niat nepi ka prungan wengi ieu, anu parantos ngadukung oge ngarojong, anu parantos ngorbankeun tenaga, pikiran oge hartana kanggo pelaksanaan pribados atau pribados tetiasa oge pribados bade ngatur nuhun ka para tatanggi anu palih kaler palih kidul oge palih kulon sareng wetan anu sami ngabantos ngorojong kana pelaksanaan hajatan pribados, sami anu parantos ngorbankeun tenaga pikiran oge hartana, sami mugia amal kasang Bapak sareng Ibu sing dibalas ku Allah Subhanahu wa taala. Teu hilat pribados bade ngahaturkeun nuhun ka para tamu undangan anu caket, anu tebih, anu parantos sumping
atas pengulem pribados atas nami Bapak Rastam sareng Ibu Oli sekeluarga anu sakieu cek paripos rada rintik-rintik hujan. Alhamdulillah Bapak sareng Ibu anu sakitu tebihna oge alhamdulillah parantos dugi ka ieu bumi pribados nyuhunkeun pidoana mudah-mudahan je putra pribados ngalaksanakeun rapi-rabi sing janten keluarga anu sakinah mawaddah tur warahmah. Teu hilap pribados nyuhunkeun dihapunten bok bilih dina penampian tamu tuangeun leueutun oge tempat calik kurang merenah kurang nyugemakeun ka bapak-bapak sareng ibu-ibu nyuhunkeun dihapunten anu saageng-agengna sanes hoyong nyugemakeun ka para tamu ngan mung sakieu buktosna hampura pribados. Bapak sareng ibu apina panampian tamu cekap anu kapihatur ku pribados terutami pribados sakedik bade ngulas tentang pemerintahan. Wabil khusus wengi sekitar pemerintahan Kota Mekar melalui hate kerungi terami di Mekar Mukti, bahkan sapun nelpon pribados tentang masalah keamanan kurmagi di kampung urang aya mah seueur anu pendatang jam meusi kukuluyuran keneh pribados oge sok sering amprok teu warawuh tah informasi kerwengi melalui HT itu di kampung Mekar Mukti jam 7 tepat itu aya kehilangan motor. Maka pribados ngahimbau terutami ka ronda malam supados digiatkeun deui kumargi kampung urang sanes ayeuna mah pribumi ngan seueur ampir maro jeung pendatang. Kukituna pribados ngahimbau terutami ka ronda malam ti RT hiji RT 2 oge ka RT 3 supados ditingkatkeun deui tentang keamanan terutami memberikan keamanan dan kenyamanan khusus ke urang sararea oge ka pendatang ameh bartaheun aman di urang mah. Oge pribados ngahimbau khusus oge ka masyarakat RW 03 ulah ngandelkeun teuing mentang-mentang aya ronda malam aya sakedik request dari kepala desa punten sakali deui atuh pribados kawartosan ka masyarakat Kampung Gintung ulah ngandelkeun teuing ronda mentang-mentang aya ronda sok weh mere kesempatan kapaling motor disimpen di luar atanapi teu dikunci kuncina ngagantel maling jeung penjaga maling jeung ronda pinteran maling. Kukituna sakali deui pribados ngahimbau karena lembur urang teh seueur pendatang sing hati-hati ulah sampai aya hal-hal anu teu diharep ku urang sadayana. Aya request di Pak Lurah pamali lamun teu disebatkeun khusus ke masyarakat wabil khusus can aya perekaman KTP anu can aya atanapi nu acan direkam KTP perekaman sok wae di kecamatan kumargi bilih ieu mah salah satu pendukung teu milu nyoblos akhirna nyalahkeun ka panitia. Anu kadua wabil khusus masyarakat RW 03 umum Desa Kota Mekar kumargi PBB tahun 2018 parantos turun begituna teu acan mayar SPPT atanapi PBB pajak bumi dagangan sok digerakkeun ka Bandahara Bapak Icang. Sakali deui instruksi Pak Lurah masalah PBB digiatkeun deui anu teu acan sok dienggalkeun tos
sedia atau siap di bendahara Bapak Ican. Atur pina mung sakitu anu tapi hatur bok bilih ayat cariosan pribados anu mangtak kurang nyugemakeun anu mangtak ngabelenterang kanu tarang saurang ngabentur kanu tuul nyungkil kanu pinggir hampura pribados sanes wae pinter da lain dalang yang ieu mah kapaksa kapundulur tadi wayahna cenah penampian tamu ieu mah kapaksa. Atur pina mung sakitu akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun kawo ka Bapak Kepala Desa nu parantos sakitu modalna naon rupi nu dicarioskeunana alhamdulillah Bapak Lurah teh naon teh nu kurang didamba-damba ku sadayana nya masyarakat di ieu Karawang. Taku kituna ti Bapak Kecamatan saupami aya Ibu mohon diantosan upami aya teh. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Sim kuring aturkeun dipun nuhun laksa ketika pingahan ka para warga Indonesia sadayana. Sim kuring atas nami di rombongan mewakili Bapak Ketua anu bari karengrugikeun panginten anu bari rugikeun. Sakali deui sim kuring seni dina ieu waktos nyuhun ke atur nuhun repun ulah saketi kapingahan ku ayana parantos ditampi ku masyarakat wilayah ieu daerah Karawang panginten di ngaturkeun nuhun ka sadayana utamina ka aparatur pemerintahan setempat baik ti Bapak RT dugi ka Bapak Kepala Desa oge bae dituna kecamatan atau kepolisian. Rupina satacana dilangsungkan kena ieu hiburan sim kuring hapunten anu saageng-agengna dina perkawis ieu kesenian teh bilih tema aya haring dangdingna silung sareng sumbangna atuh dina takolanana bilih tema henteu laras kana ketukanana hapunten anu saageng-agengna kalayan ieu bade dilajengkeun di dieu nyata aya pamunut lagu ti Sohibul Bait anu khusus panginten lagu anu di kawitan ku mangrupikeun buah kawung ieu khusus di Sohibul Bait oge anu satrasna panginten kembang beureum diteraskeun kana geboy supados henteu nyangkolong kana waktu semoga urang teraskeun wae kana acara anu salajengna mangrupikeun nyata lagu buah kawung mangga.